Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Miter-miter kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patapang dangu deui tiasa sasarakan deui soksana semung di Jomantara ngalangkungan channel Alkok dongeng. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun aja dongeng anu katunda dina dinten kamari cecerna nyaeta kasaran karya Alkok dina dinten ayeuna teh insyaallah neraskeun bagian anu ka sabaraha miter-miternya mohon kasaran teh. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun pangripur kalbu panggabaramana hiburan kanggo miter-miter sadayana di mana we ayeuna di suklakna di sikelukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Eta kita memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumandara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pamidamang mah eta pisan diharapkeun siang sinar mangina atuh kana nuju ramang galingging panasiri surang didoakeun bae ku sadayana. Mudah-mudahan anu nuju ramang sing engal-engal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju keng kamusibahan urang didoakeun bae ku sadayana. Oge musibah batina musibah lahirna anu kenging nuju ka tunggaraan tunggara lahirna tunggara batina oge urang didoakeun ku urang sadayana mudah-mudahan segala kemusibahanana segala katunggaranana oge sing engal-engal dipulihkeun di ku Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu sadayana tong hilap anu teu can subscribe mangga di subscribe heula, anu teu can like mangga di like heula, di sharekeun ka media sosial, anu bade ngaktifkeun sapertengna oge mangga kantun aktifkeun sapertengna minta-mintanya mohon. Atuh anu bade ngadukung ngalangkungan dana mangga ka 08 hiji 22 hiji 552 550 minta-mintanya mohon. Oge anu bade gabung mangga kantun klik gabung we kana channelna nyatana Alkok dongeng minta-mintanya mohon. Para mitra sebetulnya kolong tinggal waktos mangga atuh urang dilejengan mereka dongeng Sunda minta-mintanya mohon hapunten dina dinten ayeuna teu tiasa live minta-mintanya mohon dikantosan wae ku uploadanana acara minta-mintanya mohon da sami wae kitu nya minta-mintanya mohon. Para mitra kaum dangu sadayana, nias dina waktu ayeuna tang terawe anu ngabeberekeun sagala rupana nyaetana ka pembantuna mitra pembantuna ngarasa kaget punten mitra punten mitra hilap namanya mah judul anu sanes mitra mohon emot ka lambaran kahirupan nah bade majengkeun nya etana bade majeng teh nya mendar dongeng naon namina teh kasaran mitra. Para mitra kaum dangu sadayana, aksa dina waktu ayeuna anu pagabrug-gabrug jeung jadi pamajikanana anu tayalian nyatana Neng Putri alias Putri Rampi mitra Ratu Jin atarapi nyatana anakna Badra angin-angin kasebutkeunana nyatana ti bangsa jin anu kiwari anu geus ngajelma jadi manusia tang teu mitra anu hasil tatapa barata kasebutkeunana di nagara jin anu geus mulang ka kampung Cibungur mitra di mana dirinya anu jadi salakina anu tayalian nyatana aksa anu bungah bagja nekeranan nu geulis ayeuna geus tumiba nya kitu deui tang carawi nyatana putri dina waktu ayeuna oge sarua anu bagja nekeranan sanajan kumaha ge dirina ayeuna teu bisa mulang ka alam jin deui sabab dirina anu geus tangtuna we anu geus ngajelma jadi manusia tapi tetep dina akhir sabab make waktu lah sakumaha ilarna waktu tangtuna mitra jelema anu maot engkena ngan bedana lamun jelema maotna tangtuna we anu dikubur tur lumpatna
meureunan ka mana lah ka akhirat berit ka ditu mitra-mitra. Sedengkeun tang ternyata Putri Rampi nu ti alam dunya mah tang teu maot, tapi anu tang ternyata balik mulang deui ka asalna nyatana ka alam jin. Dina waktu anu geus ditangtukeun misalkeun 60 tahunan atau napi 100 tahunan atawa sekian puluh tahunan lah sesuai jeung kapasitas nyawa manusia tang teu we nu dipunut ku rahayu dicanak ku kawasa gitulah mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana, sedengkeun indungna dina waktu ayeuna mitra-mitra anu era parada ningali nu jadi anakna anu pagabrug-gabrug di hareupeun manehanana, tapi untungna aksa oge paham, aksa anu ngarti, aksa anu neuteub seukeut tang teu mitra-mitra kanu jadi pamajikanana dina waktu ayeuna. Putri, Kang Aksa. Akang ngalasa bagja na kerahanan. Lamun ayeuna dangduna nyetana Putri anu geus tumiba nepi ka ieu pitempatan. Nah kitu di Putri tang terus Kang. Sanaos jalan halu kaliku. Tapi alhamdulillah Putri oge dugi ka dieu. Ku bantuan anak tang tos nanya tanah wa maman wa na akang. Ayo urang diuk jeung mak harita tang terang aksa nu nariknya tanah leungeuna anu geulis pamajikanana. Mak, Kumaha Aksa? Putri, alhamdulillah geuningan Putri ayeuna geus mulang deui. Yakin Putri ayeuna bisa dinu caang geuningan. Alhamdulillah. Segala panyuhunkeun Putri tang tosan dikabul mah. Janten Putri ti kawit ayeuna ge katrasa-trasna panginten insyaallah. Badis ngabakti penten kanu jadi caroge Putri nyatana Kang Aksa mah. Alhamdulillah ya Allah Putri. Bagja nekeranan. Teh ting. Ayeuna urang hirup jeung emak. duanana tang teu mitra-mitra. Anu silih gabrug anak tang teu atanapi anak minantu jeung nu mitoha. Sanajan tang teu mitra-mitra nyaetana bijaen anu apa lamun ieu mangrupakeun nyatana bangsa jin tapi da geus ngajelma jadi manusia nandakeun ayeuna geus kanyahoan lamun tang teu ieu pamajikan Aksa anu teu sieuneun ku Hawa aya maksudna teu sieuneun nyatana ku cahaya mitra-mitra kaasup panas jeung cahaya-cahaya atawa tang teu nyatana cuaca nu aya di Indonesia kasebutna mitra-mitra ek panas tiis jeung lain sajabana anu geus jadi manusia we. Putri. Mohon mah. Kek mata yang naros ke Putri. Emang tadi di mana selarasna papenak sareng wa teh wa maman? Putri tang teu mitra-mitra nu ngahaulang sajongjongan. Sanggeus kitu dek Putri tang teu anu nerangkeun. Sawaktu manehna kaluar ti guha nepi ka keun tang teu nyatana Putri dina waktu harita manehna nu linglung. Sabab anu awalna tang teu Putri anu balik ka alam siluman. Tur tatapa di hiji tang teu nyatana imah. Di mana eta imah teh imah anu kasebutkeunana nu pernah ditincak nyaetana ku salakina Aksa mitra-mitra diterangkeun ku Putri. Sanggeus manehna tang teu we anu istilahna mah kataekan tur lulus tina tapa baratana. Anu kagaruwahkeun ku tang teu nyaetana gentrana tinu jadi salakina. Akhirna Putri sadar lamun dirina dina bangsa harita anu memang geus ngajelma jadi manusia. Anu tadina imah anu tang teu we agreng. Imah anu tang teu we anu rosa kasebutkeunana hebat lir ibarat istana.
anu robah wujud dina wajah anu aslina mangrupakeun nyatana guha di pileuweungan anu tangtuna we aya teu jauh di daerah Ciakar mitra-mitra dina sisi walungan kasebutkeunana eta walungan anu disebutkeun nyaetana walungan Ciakar we kasebutkeunana. Sanggeus kitu putri keluar tina guha anu mana poek mongkleng buta rajin tur manehanana anu lempang terus lempang dina jarak anu jauh manehna teu apa posisi aya di mana sabab ayeuna geus jadi manusia hartina teu bisa ngalakukeun deui saperti bangsa jin sanajan tetep dina ilmu kanuragan dirina tangtara henteu nguyang ti bangsa-bangsa ti bangsa anu samemehna nyatana manehna boga kamampuan lir ibarat atarapi nyatana bangsa jin boga kemampuan anu gagah sakti kasebutkeunana memang teu leungit tapi kemampuan pikeun tangtuna mitra-mitra seperti layakna jin anu bisa entreup di mana wae anu bisa asup ka mana wae ayeuna tangtara we anu memang teu bisa dan memang ayeuna mah bangsa manusia boga raga badag ceuk biasana anu mana hasil tatapa barata sanajan memang eta make waktu tapi lain waktu nu sakedeung salua we jeung umur manusia anu panjang kasebutkeunana anu 50 tahun 60 tahun 70 tahun jeung saterusna lah kitu mitra-mitra ngan tetep make waktu sanajan manusia ge sasep make waktu anu geus ditangtukeun tangtuna pipaeheun urang teh ngan urang mah sama sakali memang teu apal iraha paehna urang isuk pageto atawa tangtuna we ayeuna teu nu nyaho eta mah rahasia Sang Hyang Dumamparan Allah Aja wa Jalla Sang Hyang Widi. Para mitra kaum dangu sadayana putri anu ngabeberkeun sakabehanana tur dipungkas tah kitu mah syukur alhamdulillah geulis pambi kitu mah keun bae atuh ayeuna mah beureunan jeung emak urang babarengan hirup jeung emak beureunan sapangoboga jeung emak dahar emak beureunan tangtuna we hidep ge dahar beureunan kitu we. Mak sabenerna abi teh boga tujuan. Memang tujuan naon maneh teh atuh? Ayeuna mah geus we singreg-reg pageuh maneh tangtuna teh boga gawe nanaon di walti tani beureunan rek ai kebon mah tangtuna beureunan heueuh sarua we jeung batur. Malah bisa disebutkeun lebih punjul ai kebon jeung sawah mah beureunan kebon atawa balong naon teh kok tinggal ngurus ayeuna marek naon deui meureun teh beureunan. Lain sih mak. Sabenerna abi teh ngunak-ngunak nyaetana kana naon anu harta anu tangtuna nyaetana geus dicokot ku si Paco. Maksud maneh teh kumaha? Arek ngarebut harta si Paco. Ya mak. Tujuan abi teh memang kitu sih. Anu aya ngarebut nyaetana harta si Paco deui. Sabab disinteun teh oge eta mah rupakeun nyatana harta warisan we anu teu sempet kurang digegel mak. Sawaktu uing keur leutik teh heula memang nya ningali mobil, ningali motor jeung lain sajabana we nu bapa. Tapi tiba-tiba anu eueuh abi ge nu nanya-nanya ka mana eta sakabehanan tapi abi lagi geus dewasa ayeuna anu kapikiran bet bapak teh memang boga harta banda kasebutkeun anu loba samalah lain ceuk abi wae ceuk sararea ge memang bapa maneh teh pangbeungharna kasebutkeun di dieu tapi naha ayeuna emang imah mah tangtuna bisa disebutkeun ngajengleng mak sawah balong tangtuna memang boga tapi harta anu pernah dibawa atanapi nyatana aya di imah ieu dak dumadak leungit ngajual henteu nanaon henteu anu jelasna kararan sakabehanana dina waktu ayeuna anu aya tangtuna nyatana di si Paco mah Saha nu bisa ngabejakeun kawas kitu teh? Ya loba we mah teu disebutkeun hiji dengan pada jalma-jalma masing-masing memang ngomong kawas kitu hartina naon anu aya dina hate aska teh memang bener mah
anu aya dina hate anak Aksa teh memang bener. Lamun naon eta omongan batur teh sarua jeung anu aya dina hate Aksa akur lamun si Paco anu geus tah ngarampas segala rupana tinu bapa. Bener kitu Lin Mak. Ari ceuk emak mah geus teu kudu mikiran tentang harta anu geus dibawa ku si Paco. Teu bisa Mak. Si Paco anu mana si Paco teh merupakan anak buah bapa. Hartina si Paco tang teu eueuh naon-naonan. Jadi harta anu digunakeun ku si Paco jelasna kananan Mak eta teh harta bapa. Warisan pikeun urang nu ditinggalkeun ku bapa. Tapi anu tang teu menikmatinana ayeuna si Paco. Sedengkeun Abi anakna bapa pituin kasebutkeunana. Teu boga naon-naon kasebutkeunana. Jadi daek teu daek Abi ayeuna tang teu rek bermasalahkeun masalah ieu ka si Paco. Mimiti marek ngomong secara lemah lembut, tapi lamun henteu si Paco tang teu nyatra ngajawab. Hartina kudu make jalan anu lain deui. Masa tuju lain. Bijaen anu neuteub seukeut tang teu mitra-mitra nyaeta ka anakna. Sabenerna bijaen tang teu paham jeung ngarti tapi manehna embung tang teu nyata urusan jeung si Paco. Sabab urusan jeung si Paco bakal ribetna karanan. Ceuk pikir Ki Jaen saha nu kuat tang teu pikeun ngalawan Ki Paco katugtug. Katurug-turug si Paco memang loba hartana ayeuna, memang eta harta anu jadi salakina, manehna ge paham. Jeung deui katurug-turug ayeuna si Paco boga anak buah nu sakitu lobana jeung sajabana loba teh boga pangarti anu luhung kasebutan terutama nyaetana di antara anu boga pangarti luhung teh nyaetana Markum mitra-mitra jeung Soleh Katut Karmi kasebutkeunana. Tilu jalema eta anu tang teu pikaserap ku warga-warga urang dieu khususna urang Cibungur mitra-mitra. Aksa ma paham kana naon kayang maneh dina waktu ayeuna. Memang nyana eta hak maneh sabenerna mah lamun kudu dibejakeun mah. Tuh kan nya nya. Nya, tapi emak teh hayang ngutik-ngutik kana masalah eta Paco, masalah eta ka si Paco. Naon gitu Mak? Aksa mah hariwang emak teu ngaharepkeun tang teu lamun aya naon-naon urusan anu mantakan nyilakakeun kana diri urang sorangan. Emak sadar emak ge nyaho. Emak apa lamun harta tang teu digunakeun ku si Paco teh nyaetana harta papa maneh anu direbut ku si Paco. Anu nyebutkeun lamun ieu tang teu nyaetana duit Paco, mobil-mobil Paco, sagala rupa tang teu harta bapa maneh tang teu diakut ku si Paco kecuali imah jeung tanah. Anu teu diakut ku si Paco teh teu diakukeun eta masa-masa kali. Manehna ngomong kop we tah eta mah cenah mere cenah kitu. Dina hate emak nya mere naon bari nageda nya tanah-tanahnya tanah salaki emak bapa maneh make jeung nyebutkeun mere sagala rungan emak teu wani ngomong. Leuna naon teu wani ngomong teh urusan kan ribet. Nya da eta mah jalema licik anu kitu. Boga rasa manehna hebat, boga rasa tang teu eueuh nunggu lagi lu teu sage ngutak-ngutik masalah ieu. Manehna jadi kabablasan tur bebas. Tapi uing ayeuna mah geus dewasa, hartina uing ayeuna tang teu nyata. Kajeun kumaha oge kudu nyokot harta banda anu mana anu geus ditangtukeun bakal jadi warisan uing. Sabab harta banda si Paco anu digunakeun ku si Paco ti mimiti kendaraan nepi ka gentang teu we. Imah anu dipake ku si Paco marupakeun imah bapa. Da si Paco mah teu boga naon-naon. Loba nu ngomong lamun si Paco marupakeun anak buah bapa anu dipercaya tang teu ku bapa. Tapi bapa maot kunaon si Paco tang teu we anu maju ka hareup lain pamajikanana atawa anakna kan gitu Pak. Nya ai kitu nama nya tapi ulah emak teu panuju lamun maneh andang tuna dina waktu ayeuna nyaeta anu nyokot harta si Paco. Nah kunaon Mak? Geus tadi kan geus diomongkeun. Geus diomongkeun. Lamun emak teu hayang aya korban teu hayang ayeuna ngarek nu kasebutkeun tang teu nyaeta ngarebutkeun bangsa ning harta banda nu kareta teh pasti bakal cenderung jeung korban. Mah teu hayang anak emak tang teu disilaka. Mak, sing percaya ka Abi. Abi bakal bisa tang teu nyaeta ngarah si Paco Mak.
tapi lain ayeuna keun ayeuna mah diantep heula tang teu ku abi oge ditinggalikeun heula. Ma, memang seleresna pisan, Ma. Ma kada percaya tang tos neter ka Kang Aksa. Pada bitu pantos nyarios ka Ma. Pami Kang Aksa hiji jalmi tang tosna dina mangsa ayeuna sanes jalmi anu biasa-biasa. Kang Aksa dina waktos ayeuna tang tosna janten hiji jalmi anu tang tosna we anu luhung ku ilmu jembar ku panalana, Ma. Sacidung metu saucap nyata saupama Kang Aksa dina waktosna anu saupami ngubaran jalmi-jalmi mah. Janten paniatan Kang Aksa leresna kenanan. Warisan anu tang tosna anu kedahna jatuh ka emas sareng ka anu jadi anakna nyatana Aksa. Anu patut kada diperjuangkeun tantuna ku Kang Aksa. Perkawis eta, insyaallah pangintenan abdi baris ngabantos mah. Ulah hariwang abdi bari ngabantos karena perjuangan Kang Aksa dina waktu sakumaha hesena tangtuna nyatana di Sipaco. Ma paham Aksa oge tangtosna nya tangtuna berenang putri ayeuna sagala rupana tangtuna berenang geus robah kumaha mak susuratan jeung naon tangtuna we ayeuna meureun geus dibalik nama ku Sipaco. Mak ek susuratan dibalik nama rek susuratan naon pokona Sipaco kudu malikeun nyaeta harta anu geus digunakeunana sabab eta lain hakna manehna hakna Aksa hakna emak anu kudu dipenta deui ku Aksa jeung emak. Ek sakumaha hebatna tangtuna Sipaco pasti bakal diperangan tangtuna nyatana ku Aksa mah indungna teu bisa majar kumaha manehna ku tabang usap dada we manehna ge atoh sabenerna mah anakna merjuangkeun kitu tapi gede kasieun keur jadi indungna ingis ku bisi rempan ku sugan sok bisi tangtuna nyatana aya korban terutama anak manehna dina waktu ayeuna hiji-hijina anak sama tawayangna kudu jadi korban kelompokna Paco anu geus jelas boga anak buah nyaetana markum lain hiji-hijina markum anu hebat aya sabaraha hiji tangtuna we jalma-jalma anu memang bisa disebutkeun panyalindunganna Paco jelas nakaranan ieu anu ngaberatkeun pikeun indungna nu hariwang salempang nakaranan kanu jadi anak sama tawayangna nyaetana Aksa mitra-mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu teu karasa nyerelek beuki ka sore. Di sore diganti tangtuna beuki ka peuting. Hujan anu ngaririncik dina waktu ayeuna anu maseuhan taneuh di nyaetana Kacamatan Cibungur. Sanajan tangtuna we di tempat anu rame tapi tidak jelas. Hari hujan mah jalema-jalema ge nararajisieun keluar bet make motor ge tangtuna mararake nyaetana mantel mitra-mitra. Mungkah orang hujanan. Kayaan di kampung Cikubungur di waktu ayeuna anu simpe comrek nakaranan. Hujan anu tangtuna dibarengan ku angin seungah pikeun jalema pikeun kalaluar tiris nu aya. Nu matak saimahna anu ramena teh di imah-imahna we kasebutkeunana. Eueuh anu lampreng hiji oge. Aksa dina waktu ayeuna tangtuna mitra-mitra jeung nu jadi pamajikanana. Disaprak kawin kurang leuwih sababaraha bulan anu ditinggalkeun ku nu jadi pamajikanana. Jelas nakaranan dina waktu ayeuna manehanana. Dua-duana anu ngarasa sono, dua-duana anu ngarasa kangen kasebutkeunana. Saprak nikah can pernah hubungan secara adu fisik
Tapi dina penting ayeuna tang teu we ieu jadi kesempatan keur dirina pikeun nuntaskeun sagala angan-angan anu tang teu mitra-mitra anu teu weleh kabayang kur aksa oge tang teu nyatana nu geulis dina waktu ayeuna. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun di tempatna paco dina waktu ayeuna jalma anu makin rame. Dulur-dulurna paco nu datang tinu jauh tinu deukeut ceuk paribasana. Anu mararasak jeung lain sajabana. Sabab paco teh anu teu lila deui kurang leuwih 2 poe deui lah. Bari ngayakeun nyatana hiburan. Bari ngayakeun nyatana acara sepitan. Nyatana si Asep dina waktu ayeuna anu rek disunatan anakna paco. Jadi jadi tang teu we dulur-dulur di mana-mana terutama nyatana keluargana paco da bubuhan tang teu paco urang dinya. Jadi loba barayana. Motor, mobil tang teu dina waktu ayeuna anu ngajajar mitra-mitra. Da dulur-dulurna paco ge lumayan we. Anu bararoga da meureunan lain hungkul paco nu boga teh. Sedengkeun paco dina waktu ayeuna keur ngarariung dina meja anu gede. Bari jang hareupan tang cenah sarupa-rupaning minuman kasebutna mitra-mitra. Babaturan atarpi nyatana batur-batur paco kasebutkeunana di antarana. Nyaetana markum oleh Karmi oge tang teu nu lainna dina waktu ayeuna anu haladir jeung babaturan-baturan anu jauh nawe kasebutkeunana. Di tempat-tempat paco ge anu memang halaladir mitra-mitra. Di antarana aya Asikin, jalma garang kasebutkeunana. Awakna begang, kumisna baplang. Puukna oge panjang dina waktu ayeuna. Sagala rupana panjang kasebutkeun mitra-mitra. Katut huntu-huntuna ge pararanjang mitra manehna mah. Nu ngaranna Asikin. Aya deui tang teu mitra-mitra babaturan anak tang teu nyaeta paco teh nyaetana anu ngaran Toto mitra-mitra. Ari Toto awakna tang teu mitra anu besekel. Apa kulitana hideung buukna dikucrit mitra-mitra. Tatona kenca katuhu kasebutkeunana. Sangar jalamana. Aya deui babaturan tang teu mitra-mitra nyaetana Baslub mitra-mitra. Aya Baslub ge. Lain babatur Baslub Agus lain, Baslub bae ngaranna. Baslub ngaranna mitra. Anu pawangawakana jangkung badag huntuna tang teu roges dina waktu ayeuna. Cenah cek batu mah roges teh cenah loba teuing minum jeung lain sajabana we cenah mitra-mitra. Keur mah tang teu pernah morolok lantaran diteungeulan cenah ku popor bedil. Sawaktu nya cenah diasupkeun ke penjara. Da tang teu keluar asup penjara manehna mah jelema jahat kasuna preman jelema jahat. Jalma-jalma nu ngarariung tang teu mitra-mitra dina waktu ayeuna kurang leuwih aya 10 urangna babaturan paco jeung lain sajabana we kasebutkeunana mitra-mitra. Anu seuri ting barakatak paco tang teu nyadiakeun segala rupa fasilitas minuman rokok jeung lain sajabana. Geus puguh ari dahareun nikmat mah dina waktuna pikeun ngajamu babaturan-baturanan. Tah kieu pisan cok. Luar biasa si lain euy. Tara saban poe. Aing ngalakukeun kawas geus jelasna karanan. Pikeun nyambut si lain jakabehanana. Cek paco tang teu mitra-mitra dina waktu bari sisidueun sae kapananturan tetes abok meureudan ayeuna pan. Ya gila jeung nu lainna. Atuh tang teu dina waktu ayeuna gelas tang teu mitra-mitra diaradakeun nginum tang teu mitra. Minuman tang teu nu super mahal kasebutna. Kitu jeung kitu we tang teu keur paco. Aing ngarasane nakaranan. Kumaha kitu, Cok? Ngarasane nakaranan sabab aing boga kakayang eta na we anu ngaranna Jaen.
Ane daikun kaing. Tararean sali serian mitra-mitra ngagagak harita mitra-mitra. Bari ting lalengak tang tara mitra-mitra deui nginum kitu jeung kitu we. Camoy aya deungeunna tang tara mitra-mitra. Maksudna lawuhna aya daging tang tara mitra-mitra. Aya oge suuk jeung lain sajabana we tang tara mitra nu gabrak dina meja teh. Wah, pabalatakna karahanan. Teung sirila trilik Asep tang tara mitra-mitra nu leumpang dina waktu ayeuna anu nyamperkeun tang tara ka Karmi anu gigireun pacok kasebutkeun. Asep anu ningali tang tara nyatana bapana dina waktu ayeuna anu lalengakan seuri tang tara mitra-mitra. Anu geus paham lamun bapana dina waktu ayeuna keur mabok mitra-mitra. Asep dina waktu tang tara mitra-mitra anu ngeupel teuing ngeupel naon tang tara nyatana ti dapur da. Nyaho Asep tang tara mitra-mitra. Nyaho Asep loba duit lain kitu nya. Tama lagu Jol Sumbang. Nyaho lamun bapana tang tuna dina waktu ayeuna mitra-mitra anu keur abok. Asep anu jelema budak jahil kasebutkeunana anu paham sarengeh Asep nyarengeh tang tuna mitra. Sedengkeun Karmi teu apa kana maksudna Asep naon dina waktu ayeuna. Eta gelas gede tang tuna mitra-mitra anu sarua jeung teko anu dina beling teh ya teko tang teu mitra-mitra sebut nanti naon pocer lah meuredan kitu pocer mitra-mitra lamun di tempat-tempat iya mah lamun di urang mah poci tapi lamun di tempat-tempat karena itu sebut nanti pocer satu pocer bos itu satu pocer itu biasa saya teh mitra kitu nya pocer apalah oleh sararea nya satu pocer bos satu bocor bos ya langsung satu bocor itu mitra-mitranya harita tang teu mitra-mitra lantaran memang teu ditutupan satu bocor teh mitra-mitra. Asep dina waktu ayeuna mitra-mitra anu ngasupkeun sakeupeuh tang teu nyata tarasi nu diasupkeun ka dinya harita. Sedangkan jalma-jalma teh sadar lantaran tang terawe Asep anu nangtung didinya leungeunna ngagarayam tang terawe ngasupkeun plak plas atarapi nyata tarasi anu diasupkeun tang teu nyatana kana cai anu herang na keranan dina pocer mitra-mitra. Ya tulisanna teh B E E R. Ada mitra-mitra. Tulisanna teh B E E R. Tulisanna teh aya gambar bintang. Emang sih nu keur ari tuh hungkul ngan aya tambah-tambahan nu lainna mitra-mitra botol gepeng jeung lain sajabana. Tentang teh jalma-jalma baroga duit lah gitu mitra-mitra. Asep dina waktu tang teh mitra-mitra anu melong tang teh ka Mang Karmi. Pak, cek Asep tang teh mitra-mitra ngegroan ka bapana. Cek bapana tang teh mitra-mitra. Nu saterusna bapana teh letana ngelel ngaran mitra. Cek Asep tang teu mitra bari nulak cangkeng tangah kana beungeut menjadi bapana. Rade. Oh, atuh Pak Asep. Oh. Sep. Jajan. Ya barek jajan. Oh iya dina ya. Karmi barang ngadenge tang terada deng-dek oge Karmi ngadenge duit mah teuing taon ceulina teu rancung Karmi mah mitra-mitra. Asep tang teu mitra-mitra cekelan ku Karmi tang teu mitra-mitra. Sedangkeun bosna dina waktu ini nyatana paco anu teu sadar lamun Karmi oge tat nu kamilu ngagarayang tekan ada dompet mitra dina waktu lain leungeun Asep hungkul paco anu teu sadar dina waktu tang teu mitra. Anu Asep nyokot duit we tang teu mitra. Ningali dompet gerat direbut tang teu mitra. Ayo kan data dompetna ya. Teh Pak. Cek Asep tang teu mitra ngalungkeun dompet tang teu cokot tuh. Asep teh tang teu mitra dina gelas. Nata dina meja. Sedangkan babaturanna tang teu mitra ting cakakak we ningali Asep dina waktu ayeuna. Sedengkeun Karmi tang teu mitra nu ngiles jeung Asep dina waktu ayeuna. Karmi daligdeug Karmi tapi teu pati parah da nyaho Karmi mah. Ieu tang teu piduiteun keur Karmi. Licik da si Karmi mah mitra. Beda tang teu nyatana jeung oleh. Beda oge tang teu nyatana jeung markum kasebutkeunana. Markum mah pul we tang teu nyatana kitu oleh nongeng gitu sarua. Sedengkeun Karmi mah manehna geus hafal taktikna kumaha tang teu mitra. Dait ai Karmi mah leungeunna pangpen anu kilatna karana kana secara medna teh. Saha we tang teu nganggur Karmi mah tang teu dompetna pas dicokot we duitna. Eta.
Karmi dina waktu nyokot duit mitra-mitra anu loba dina dompetna da duit ratusan ribu dicokot ku Karmi deui sabaraha. Nya diperkirakeun mah aya we meureun dicokot ku Karmi 1 juta mah meureun tina dompet teh mitra-mitra. Da geus dibareungkeutan teh di duit sagepok dina dompet teh mitra-mitra. Tapi ka nilepkeun dompet teh hese na ngan untung dompetna dompet badag dan teu ditilepkeun dompet badag mah mitra-mitra. Disakukan we tang terangan pada make rante gitu. Eta dua dana tang terangan arinit tinggalkeun eta pitempatan. Mang Karmi, mana duitmu tadi? Dan mana teh Sep? Cuk Mang Karmi budak gideg pura-pura tang terangan pura-pura teu ngarti jeung teu paham sia eta. Tadi cokot dibikeun kuing mana duitna? Tah duit mah aya Sep. Cek Mang Karmi tang terangan mitra-mitra. Duit anu tang tera ratusan ribu dina waktu diselapkeun dina saku luhurna sedengkeun tang tera duit receh anu loba Mang Karmi tang tera we ngan pedah tang tera we tina 100 teh jadi kanal aya duitna tang tera anu 2 ribuan anu 5 ribuan Karmi atuh datus perlicik minta duit sagepok dibikeun ka Asep tah Sep. Nah, da asa teh teu kieu mang duit teh tadi teh da beureum. Ai ieu teh duit beureum ya Sep. Duit beureum tah ieu tuh beureum ieu duit tah. Oh, tapi nya euy, sabaraha ieu teh mang? Teuing sabaraha mah. Ngan ieu tah 10 ribuan Sep tah tuh tinggal di 10 ribuan teh loba duit teh can diitung ku mamang ieu sabaraha nya. Ai tah cek harita Karmi mitra-mitra bari gek di urang diuk di ditu yuk. Wayak ieu diuk di ditu mang. Ka mana tuh? Mang, wing mah yang es krim mang. Hayang es krim? Nya yang es krim mang. Wayak ieu atuh. Akun bahaya tuh mang. Engke geus na es krim urang ngabaso. Oh, ngabaso. Tapi cukup teh duitna mang mun teu cukup urang nyokot deui. Geus teu kudu nyokot deui engke kapangi ku bapa maneh. Geus tong nyokot deui. Cek tang ternyata Karmi dina waktu ini. Asep ungut-ungutan bisa terus tadi tuyun ku Karmi tang tara we. Sedengkeun Karmi tang tara anu dina waktu ayeuna kur dieur hungkul henteu nepi ka magbok eta nyerengeh tang tara mitra-mitra otakna trapeling ka mana-mana. Bungah nakaranan sabab manehna anu ngarawu duit anu loba nakaranan kesempatan anu dibikeun ku Asep ka manehna dina waktu ayeuna mitra-mitra. Asep anu nyokot duitna ditampanan ku leungeun manehna tang tara dia bebaskeun kana sakuna. Geus antisipasi tang ternyata keur Karmi mah Asep pastina oge bakal minta duit. Jadi manehna tang tara gura-giru. Lantaran tang tara sok nuker-nukerkeun duit teh ya. Manehna ge milu nukerkeun duit tang tara mitra-mitra. Supaya duitna tang tara katinggal di loba padahal duit nu 2 ribuan, anu 10 ribuan anu dientep tang tara mitra-mitra. Jadi geus ngantisipasi we pikeun Karmi mah mitra-mitra. Aduh, kebenaran anak aing hayang motor ya. Aya tambah-tambahna lumayan. Cek Karmi tang tara mitra-mitra anu ingat kana jadi anakna awewe anu ngaranna si Elis anakna teh mitra-mitra. Anu hayang motor ka bapana kekajengan tang tara mitra pangmelikeun we cenah motor kosong-kosong wae mah da didinya motor kosong ge eueun naon. Motor kosong didinya anu alus-alus mah antara 2 juta meureun kitu. Jadi Asep teh tang tara we dina waktu ayeuna anu pangneangankeun duit we anggap Asep mah tang tara mitra tuyulna nya tuyul Karmi gitu kan sebutina mitra-mitra. Kitulah Karmi kasebutkeunana mitra. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun pacok dina waktu ayeuna dina peuting eta parah pisan kasebutna mitra-mitra. Urang leuwih jam 12 babaturan naoge tang tuna gemprah kabeh mitra-mitra didinya. Eun wani ngahudangkeun eun wani ngaganggu dina waktu ayeuna.
Sanajan loba dulurna Paco kasebutkeunana sarua we eueun wani ngaganggu. Tekung sirila harita katingali aya ustad anu kadinya tang ternyata ada ngaranna teh Ustad Solihin mitra-mitra. Ustad Solihin anu uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita kadenge tang cara anu nemalan awewe. Anu tetela dulurna Paco dina waktuna anu keur masak kasebutkeun mitra-mitra di garasi dan masakna teh digigir. Jadi mobilna mah dikalaluarkeun kabeh. Jadi mararasak teh di dinya gitu. Engke hiburan tapi saya panggung teh ternyata anu motong jalan sabelah jalan raya mitra-mitra. Pak Ustad mangga ka payun ieu Pak jalanna ka payun. Ada mualami. Sanes bade naroskeun ieu teh ya, saurna bade salametan. Maksana teh nyatana bade tawasulan ke wengi saurna. Oh, mohon pugoge. Oh gitu. Tabu sabaraha kinten-kinten margi teh aya 2 aya 2 tempat ieu teh. Nya pangintenan hiji anu asar. Tah bagian wengi mah pangintenan di Palihwetan aya paling ge tiasa satos Isa kumaha. Oh, tadi mah maksud teh hoyong satosna asar gitu, sabada asar. Jadi kumaha tuh? Nah, katu kumahanya. Ari papacona ka mana? Karasan Paco teh acan iya bogo Kang Paco teh acan gugah pugu ieu teh. Oh, aduh kumahanya. Soalnya da mohon gitu ya teh. Da bongana atuh da kamari ka dieu teu aya geura. Duh bingung abi teh pugu ye. Nya paling oge kieu we pami bade mah satos Isa. Tapi da kudu payu kedua ieu heula pangintenan. Kieu we pami engke pangwartoskeun ka Papaco. Saupami tangtos nyaetana bade mah engke satosna Isa sabada Isa. Margi sabada asar sareng sabada magrib tangtos nyaetana di Paliwetan pangintenan aya sami gitu. Di Paliwetan mah anu nikahkeun gitu. Sami bade tawasulan heula, bade salametan heula caurna mah kitu. Engke we atuh ka bumi terang pangintenan bumi abdinya pokona taroskeun we lah bumina Pak Ustad we kitu palimana. Oh, nya mohon atuh engke dipanginten ku abdi di kabaran deui Pak kaditunya. Mohon da itu pacona lah nuju tibra kene pugu. Astagfirullah ya kieu tibra atunya. Mohon da nya kitu teh geuningan. Sarekan Ustad ge dina waktu tang cara mitra-mitra nunggu-tunggutan we. Antukna Ustad oge tang cara dina waktu pamitan. Mohon atuh kitu we engke we wartosan we panginten pami ieu bade janten mah nyata ka bumi ka itulah. Itu. Bari sakantaran anu sanesna panginten di wartosan oge sabada Isa we gitu. Kenapa ieu teh ayeuna robina mah. Supados tang cara baru da jalmi oge siap-siap gitu. Da itu kitu mah pan bingung pangintenan. Teh jalmi mah piraku teh ayeuna tawasulan teh jalmi gitu. Oh, mohon atuh engke papan orang diwartoskeun bae Kak. Mohon Papaco. Nya sok atuh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadengkeun dina waktu tang cara mitra-mitra. Dulur Paco dina waktu tang cara kukulutuk keselna karanan. Dasar si Paco kurang ajarna kana waya kieu make jeung molor kene dia aduh. Aing mah. Hasan. Kang Hasan. Aya naon? Itu hudangkeun. Hudangkeun itu Paco. Naon mah jeung dihudangkeun sagala rupa. Lain bete aya ustad ka dieu. Cenah mah nyaetana non teh anu nanyakeun jadi henteu cenah tawasulan teh engke teh. Nya jadi meureunnan. Make jeung meureunnan. Da meureunnan anu boga pokal na kapan hese kalau dihudangkeunana kalaka mah tadi geus. Ka deui cenah kitu.
kurang ajar si Baco mah. Ustaz teh teh ka dieu nanyakeun teu bisa cara lamun tang teu sabada asar mah lantaran tang teu nyatana sarua rek tawasulan di lainna dun hajatan sarua. Ai pada maghrib Bada magrib cenah engke tawasulan di belah wetan dina hajatan anu teh dinu ngawinkeun. Tah paling boga waktu dina waktu ayeuna sabada isya. nyakeun bae sabada isa oge. Maksudna teh jalemana kabeh kudu dibejaan. Lah teu kudu dibejaan da meureunnan geus nyahoeun. Nah saya teuing gitu mah. Antukna tang cara mitra eta awewe dulurna paco oge jeung lalaki dulurna paco anu ngaleos we tang kesel lantaran tang cara mitra eta jaman nu ngaran Hasan ngadonkeun kawas ngomong kitu. Hasan anu malohok dina waktu ayeuna. Kunaon mah jeung ngaleos sagala rupa. Salah naon aing da memang nyana kitu sapodo teuing masalah eta mah urusan si paco. Lieur aing mah dangan Bandungan ge si paco mah. Ceuk Hasan tang cara mitra bari ngaleos. Barang keur kitu Hasan tang cara mitra ningali paco nu kaluar tang cara mitra geus udang paco teh tang cara sorangan daligdeug tang cara paco dina waktu ayeuna. Hasan anu melongkeun paco dina waktu tang cara mitra. Paco nu nonggeng golokok paco tang cara ongkek dina waktu mitra. Sareng Hasan anu tang cara anu kugodeg ningali tingkah lakuna paco dina waktu ayeuna. Nah beuki kolot teh beuki ngahanakeun teh si paco teh seubeuh-seubeuh we tiba heula kawas kitu teh ayeuna kitu keneh wae. Narek megar gitu si paco teh moal modar gitu eta teh ceuk Hasan tang cara mitra keselna karan ka paco. Kan jadi dulurna ai paco teh kapi adi kasebut tapi dah sing sanajan kapi adi ge da teu pati wani aja paco mah bukan ka hiji beunghar kadua-duana paco mah nya kitulah rada beda gitu jalan mana galak paco mah gitu. Jadi tang cara we dulur-dulur teh caricing we hungkul. Karmi paco gegeruan ka si Karmi deui teh. Karmi euy cek Karmi tang cara mitra anu kakarak datang Karmi teh tang tadi nyatan tos balik heula nyimpen duit tang tadi nyatan ka imahna kan jadi pamajikanana tang tadi mitra. Karmi naon bos adi heula sia ka dieu naon bos Karmi aing rek nanya ari peuting anu nyokot duit teh saha maneh. Astagfirullah ari obos. Pan obos teh mikeun duit teh tang cenah kuleungeun obos sorangan ka anak obos. Kasih Asep. Sabaraha? Sabaraha. Aya meureun aya 50.000 mah. Bae aku si Asep pake jajan, peuting ge 50.000. Enya. Perasaan aing boga duit teh dina dompet loba euy. Nu eueuhna ge kurang leuwih aya kana 2 juta na leuwih. Nyatanyakeun ka si Asep. Ka mana si Asepna? Ai maneh penting ini jeung si Asep. Si Asep nyampeurkeun. Apa nabi teh beureun keur ngariung jeung obos lain. Si Asep nyampeurkeun. Terus memetot. Pan obos mikeun duit ka nyame piraku teu ngarteu. Piraku teu inget. Pan aing keur tengek peuting teh. Nah, atuh ari obos. Teuing sabaraha si Asep mawa duit na ti obos da. Teu nyaho pokona mah. Pan ini jeung maneh lain. Nya ini teh mah ini teh mah jeung abi da si Asep karunya pan rek kaluar mah piraku we kudu diantepkeun marek meuli baso. Jajan naon deui? Jajan es krim jeung baso. Mana jajan da dibere ku si Asep. Jajan naon es krim jajan. Sabar hiji mana jajan es krim. Jajan mah es krim 5 siki. Jang maneh? Jang abi jeung pamajikan jeung budak. Abi si Asep pembeureun 3 siki. Jadi loba maneh. Da pamere abi mah bos. Ditipu sama pasti meureun. Nah da buat tipu-tipuan di dinya mah abi mah murni pamere teh si Asep. Mang ngeudeuh moal. Nyokot hiji, entong hiji atuh mang. Atuh sabaraha Asep? Sabaraha mang ngeudeukna? 5 we Asep atuh cing teh mun kitu mah bae jang budak mang. Bae cenah kitu. Ceuk si Asep teh. Nya ku abi teh da pamere abi mah bawa we ku abi kebalik ka imah we teh kakana datang bos abi mah. Terus jajan naon deui? Baso sabaraha teh baso teh? 12.000.
di si Henar didinya 12.000 sabaraha hiji nya si Asep hiji abi hiji pamajikan we anger di tilu opat jadi 5 abi mah si Asep hiji hadapan si Asep mah awakna hiji bos da bos mah mungkin daek geger kitu mah pan ngadar baso aduh kurang ajarna geranan jadi total beak sabarahannya hitung ya bos tapi mah da bala teh masalah ngitung mah hitung we baso 5 harga 12 ribuan tambah eta tambah es krim hargana 2.500-an bos 5 di sarua gitu tambah si Asep gitu hitung we ku bos tapi teu bisa ngitung bos aduh kurang ajarna geranan pasti maneh dinyokoti teh oh bos dinyokoti mihkeun duit ka si Asep tapi mah teu nyaona naon bos kur dibawa we ku si Asep nah, bos arek adieu rek ngelapula mobil rek mana sih ya rek ngelapula mobil bos nya aduh gelona keranan nya duit aing jadi eueuh teh saha nu kira-kira mau duit aing si Asep pirakunya tapi dah cenah cek si Karmi aing can nyodorkeun duit aduh aing keur mabok pan penting teh hamjadana kerahan mah jeung mabok sagala aing teh duit leungit ya si Asep tanyakeun Asep Naon Pak adieu ka dieu ka Asep ka dieu naon Pak ieu keur ngedar bubur si Karmi si Asep udah dar bubur ya tamang kita dukian bubur teh ka dieu heula sagedeung Bapak rek nanyakeun parek naon cek Asep tang tara nu lumpat dina waktuna harita biwina cepak capek keneh dina waktuna samalah dina pipina ge katingali nu gemil teh katingali aya bubur miter rameh naon teh mah ya urut kerupuk nyararangsang dina pipin aduh eta ngadar bubur nepi ka curang careng kitu lada Pak saha nu pang meulikeun bubur Mang Karmi sabaraha ieu teh meuli bubur teh sakieu teh cek Mang Karmi mah cenah sakieu teh 25.000 cenah 25.000 di saha teh bubur 25.000 teh naon wae usina ari usina mah aya kerupuk Pak jeung daging hayam 25.000 bener si Karmi ya bener itu si Karmi bener si Karmi Mang Karmi tadi maneh hai pesen ka si Karmi nyapan penting ngitipkeun duit ka Mang Karmi ke mun da balik deui ka dieu sug-sug meuli bubur mang cing sabaraha ceknya ek hiji rek 2 cenah cing Mang Karmi teh hiji we mang jang uing cing teh kudu mah 2 jeung mang bae cing teh mang meuli cing teh uing meuli si Karmi ge meuli ari ieu bubur teh hiji teh 25.000 mang jadi 2 teh jeung si Karmi 50.000 nya ai mikeun duitna sabaraha da receh duitna teh sagepok la ilaha illallah ai nyokot duit bapak beuting saha maneh abi sabaraha duka sabaraha teh apa da gepokan Pak 10.000-an 5.000-an 2.000-an teu mungkin bapak mah tara make duit nu karari itu da abi mah nyokot duit teh sakitu dibikeun ku Mang Karmi si Karmi deui wae sabaraha duitna teh pokona mah aya nu 10.000-an Pak darekil aya nu 5.000-an barolong duitna teh siga nang mulungan tina jalan aspal terus oge aya nu 2.000-an oge sompek duitna teh Pak digepokan gitu dibikeun ka maneh nya dibikeun ka uing waduh si Karmi jiga nama ieu mah Karmi tang teu nu ngarejat eta aya pat lol eta ningali tang teu Asep nya teh keur ngobrol jeung jadi bapana Karmi berelat we lumpat dina teh Karmi mana si Karmi teh dagoan ka dieu Asep kurang ajar si Karmi pasti geus nipu ya Karmi dikin mana si Karmi kamana si Karmi ada tita tadi ge Karmi aya cekene ka dieu wah tita tadi ge wing di dieu Pak kamana tuh si Karmi teh sejarah teh ieu Karmi tak geuningan aya di topi nama si Karmi teh bener dikin eueuh
wah Pak tidak tadi oge. Aduh kurang ajar si Karmi ya. Karmi tang teu mita yang hel di kamar mandi tang teu mita belas tukangna nyomput. Di hatena tang teu deg-degan si Karmi tang teu terus masak tang anu geus ngajailan, geus nipu kan jadi anak. Bangsa teh si Karmi ya. Ari tang teu katingali nu lain ari. Aya ningali si Karmi tuh. Karmi teh bieu teh ka dinya da ta ka tukang. Mitra si Karmi langsung ngarempot bujurna mitra kurang ajar nih Karmi kemana sih ya Karmi cicing tang teu mitra di waktu Karmi tang teu mitra anu muru anu teh ngaranna teh anu nyomput nongeng tang teu mitra tukangan kamar mandi Karmi kemana sih Karmi kurang ajar teh ya Karmi di waktu tang teu medut mitra duh cenah kadenge tang teu mitra harita juragan paco di waktu tang teu nurat reret antara ai hitutna aya kadenge tang sareng jelema eueuh jadah teh anu hitut teh mana nu hitut teu bos sae bieu anu hitut teh anu hitut bos bieu kadenge ku aing sia teh Karmi tang teu mita nutupan beungeutna dina waktu ayeuna ai bujur mah jadi tutupan beungeut we tang teu anu asa tang teu dina waktu ayeuna hayang nyumput we tang teu ngaliang Karmi tang teu mita sieun kapanggih lantaran Karmi tang teu mita dina waktu ayeuna anu deui lantaran tang teu mita skandar hui meureun teuing naon batuk deui we tang teu bujurna teh mita dina waktu ayeuna paco dina teh tang teu anu rurat reret keluar dina waktu ayeuna tang teu nyata ka kamar mandi sah anu di kamar mandi tang teh make jeung mejus segala rupa paco dina waktu tang teu mita guragi runga kidi ka kamar mandi si Karmi kurang ajar nagerana ieu make jeung mejus segala rupa harita tang teu kamar mandi dibukakeun tang teu dipaksa tang teu paco blak tang teu kamar mandi muka ai sing horeng tang dina teh mitra anu aya di kamar mandi teh nya etana mangrupakeun wana paco mitra nu geus nining anu ngaranna etana mah Umi ngarada teh mitra kurang ajar sia paco haram jadahna kan sia harita tang teu mah Umi tang teu dina waktu ina napung tang teu nya etana aya lain lapung maredogeun emer beureum tang teu mitra dina tangan gompleng tang teu pung puk kare kana silang paco mitra ai paco tang teu barang sadar tang teu wana tang teu dina waktu ina keur nyongclo we mitra paco nu kabur kan teh mitra ngan hanya kal tang teu sukuna dina waktu tang teu soledat geralak brak hari teh paco tang teu nangkarak bengkang aduh hampura mi hampura sia kurang ajar kalian saku aing kudu dimakai ini tong segala rupa itu wasiat ya teu harita tang teu mitra paco dipopok tang teu mitra dina waktu ayeuna anu mangna can di banjur mitra anu plok nang ka irung paco dina atuh gorobog paco gorobog lumpat paco tang teu cedak paco ti jedak tang teu mitra diadu jeung babaturanna anu muru kadinya ai paco tang teu dina ngagoak eta babaturan oge tang teu ngagoak dina waktu ayeuna anu katempelan tang teu mitra tina tarang paco tang teu dina waktu ayeuna nempelu kasebutkeunana babaturanna tang teu pas satu dina waktu ayeuna anu nyabak tarangna anu asa tang teu anu nempel ai pas diameuan tang teu mitra luar biasa nakaranan ngajadikeun babaturanna babalongkengan di dinya mitra paco dina waktu tang teu anu kabur eraeun ku nini tang teu mitra nah atuh dah heueuh sedengkeun hari tang teu mitra paco anu kabur ka imahna anu langsung asup ka kamar mandi sial karana make jeung aing segala rupa di kamar mandi teh aduh ya gara-gara si Karmi ya awas ya Karmi ku aing mah ceuk paco kitu tang teu mitra dina waktu ayeuna anu ngarasa kesel langsung nyatana ka si Karmi mitra ada harus sampet tah Palamitra kaum dangu sadayana
waktu teu karasa nyarelek bagi kapeuting dina waktu ayeuna. Sedengkeun si bibi nu tadi tang cenah poho les we. Padahal mah dina waktu ayeuna tang cenah paco nu geus marentahkeun pikeun nyaetana naon ngaranna teh? Pikeun ngariung dina poe eta teh. Lantaran rek nyunatan teh budak disebut terbiasakan sok biasana peutingna sok ngariung heula salametan le kitu mitra-mitra para ustad gitu jeung tatangga urang dinya. Sedangkeun da beureutan heueuh dulur-dulur pacok kasebutan di urang dinya teu wararawuh ongkoh di tangtara mitra-mitra. Eueuh hiji kada urang dinya mah dulur-dulur pacok teh nyatana urang Ciakar loba tangtara urang Bejod aya tangtara mitra-mitra. Dulur pacok teh. Sedangkeun tangtara we pacok dina waktuena mitra-mitra anu geus dangdan kasebutan mitra-mitra anu gadekul biasa make kopeah pacok teh. Asar beres jalma eueuh nu kadinya pacok magrib beres jalma eueuh nu kadinya ai bi ya bi Naon pacok? kadieu da bi iya mangrupakeun nyatana bibina pacok kasebutan mitra-mitra lain bi ari tadi aya nu kadieu Eueuh nu kadieu rek naon bari nage? lain ustad atau saha Oh, astagfirullahaladzim heueuh aya nu kadieu. saha Nyaduka teuing aya saha namangan ustad we katingali. naon cenah Nanyakeun. Nanyakeun tadi teh ka mana cenah? Papaco acing teh can bobo, anu teh can gugah cing teh bobo keneh bayak ieu mah. Cenah nyebutkeun teh cenah sanesna bade ieu cenah bade ngariung. nya boga barek ngariung pan poe ieu teh Cenah kan moal bisa sabada asar, moal bisa sabada magrib. Soalna cenah dua-duana da bongan cenah ti kamari ka dieu cenah teu ieu wae jadi kapilan ku batur cenah kitu. Rek ngariung heula cenah ka dinya anu kawinan cenah kawetan jeung beuta teh. Jeung teh sabada magrib teh cenah kitu. Paling oge cenah sabada isya mun eudeuк mah. Nya mun eudeuк cenah ka imah ka ditu cenah. geus bibi ka imah Harapan teu apal bibi mah imah jeung poho we. Bibi mah da tukang da masak atuh tadi teh pak puga oge. alah abi kumaha tuh Make jeung kumaha ka bibi. Nya ka ditu we tanyakeun atuh ka saha ustadna teh. Ustad Solihin teteh Heuh, teh nyaho Ustad Solihin utawa Ustad saha? Tanyakeun we ka ditu. aduh aing mah kumaha tuh aja atuh sahanya kita ka Ustad Solihin ayeuna da heueuh Hanya geus tanyakeun ka ditu ka Ustad Solihin atuh heula. ke tugalakeun aduh aing mah euy nah atuh lain bebeja Kapan maneh teh sare keneh meureun tadi teh dihudang-hudang oge kepanan ku si Kang Hasan dihudang-hudang lain maneh teh. Da tadi mah tunuh atuh da Heuh, sing ingat kana ieu bos buhun aya kaya kawa perluan make jeung hees atuh da bayak kieu. Mani sok rariweuh maneh marina naon teh. Nyaho mani ieu ngadon ngundang jelema kararitu. ari ta pacot teh loba omong ka bibina mah beuki manehna ngomong beuki bibina beuki amarah we da sieun ku bibi mah sarua pacot ge taradakeun ngalawan mitra-mitra. Sedangkan pacok gogorowokan di waktu tang mitra ka Karmi dewa da. Buan Karmi tang sarjan gebel-gebel ke Karmi mah dikukut we lantar tang daekan onggoh na Karmi mah. Mun Karmi mah kadang-kadang riweuh pernah Karmi nu punung tang mitra. Tapi di teang deui ku pacok tang mitra. Ayeuna geus kitu dewe Karmi teh tang tapi teu temanian aing ngusir mah pacok. Da atuh kumaha beunang jalma tang nu paham jeung sagala rupana nya Karmi. Karmi iya, cek Karmi tang cara mitra beli cemerut teh kesel tadi carekan tadi pan gara-gara duit. Kadieu sia teh lain cemerut kitu sia babal. Kadieu. Naon cek Karmi? Ka Ustad Jog. Ka Ustad saha ieu teh? Ustad saha nya teh saha deui atuh Ustad Solihin ka ditu? Eueuh. Ka mana? Naon kawetan kayak kieu mah. Kawetan ka saha? Ngariung. Cek Karmi tegek dina mitra kesal kana keur paco. Sia ngomong teh babal marikot. Teu da kesal teh urang mah. Ai teh ka ieu teh ka harti mah geus we urang rek balik. Cok. Ai maneh sia teh ngancam-ngancam we ka itu. Da nya geus teh ka harti we mah di dieu mah. Urang mah rek balik we rek beberes sampura we.
kasih Asep hampura gitu urang rek balik cek Karmi tang cenah pura-pura beberes karena baju di teh miter-miter dan sok ngenong di dinya Pak Karmi mah nanti lo paling kedua siki telu siki kaos nanti tang cenah miter-miter ka mana sia teh bener sia teh balik nyarek balik bos dah air kebenaran aya nu ngajakan gawe deui gitu juga balik mah tuh ngan eta duit ka dieu keun bener balik mah dari sia teh mau kan duit ti aing lain sahan mau kan duit bos da aing pamer ti si Asep membeda kleutik sia bisa ditibu ku maneh da juga rek balik mah Karmi teh tur ngahulang deui mitra ka mana bos eta teh ustadna balik lain atau ti jadi bos da eta pamajikan da gergering ongkoh jadi percuma balik ke nah sia teh pamajikan gering make jeung permunya percuma atau yang balik we bos nah atuh bieu make jeung beberes ya bieu mah da kaosna kalotor bos jadi rek balik teh nyuceu we gitu kan pamajikan gergering gitu jadah sia ada si ustad itu kan iya gitu sanggeus magrib nya bos tapi dah bensin kan motor amba bentarna bensinan bos make mobil mah tuh dah bos saera teuing gitu ya kieu mah make mobil mah gitu keur made jalanan kan goreng kali itu mah kasih ustad mah jangan deket-deket can make ustad da teu deket-deket make motor ngajangkor gitu kan belempang kan itu mari kan ada berdabi teu kerok-kerok can bos ayeuna mah gitu dari lempang kada sok keung ya itu mah urut mah dasar si kurang ajar ya tah itu pacot tang mere duit 10.000 mitra aita Karmi langsung we ini mitra-mitra di beri nyarenge geblek si Karmi mah memang gitu pacot nolak cangkeng anak-anak ka si Karmi tapi da sadajan kumaha-kumaha ge manehna teu bisa kumaha ka si Karmi teh para mitra kaum dangu sadayana antukna Karmi nepi ka imah tang cenah ustad di dokter memang teu pati jauh lah ngan pe datang cenah pe make jalan aya makam di jalan teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Karmi. Ai Pak Ustad ka mana, Bu? Pak Ustad mah nyata can uyah atuh, kumaha kitu? Aduh, teh can uihnya. Mohon pogong teh janten eta teh. Naon? Oh, salamatan di Pepaco. Oh, janten. Kita tadi teh mohon di arep-arep ka mana cekeng teh? Mohon di Pepaco. Oh, nyan ka sentos we engke diwartoskeun gitu. Ka ieu saatosna Isa berarti nya. Mohon paginten teh aya di waktu piraku jam 12 peuting mah. Oh, nya atuh engke diwartoskeun we nya. Mohon atuh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leos Pepaco di atar pinya tenang. Karmi anu ngalangsung we ngaleos dina waktu ayeuna tang termete mitra. Karmi anu dina waktu ayeuna ngabejakeun kur kibah kitu we hungkul geus we Karmi mah tang termete mitra. Teu boga inisiatif pikeun nya tenang ngondang tetangga jeung lain sajabana. Waktu anu beuki nyarelek tang termete mitra. Pak Ustad dina waktu ayeuna nya tenang anu datang ka eta pitempatan. Kan jadi pamajikan anak kasebutan mitra. Pamajikan anu langsung we ngabejaan lamun tang teu mitra bos Paco anu tang teu nyata bieu nyebutkeun nyaetana cenah rek salamatan kitu ceuk si pamajikan Pak Ustad dina waktuina pamajikan Mang Solihin. Para mitra kaum dangu sadayana cagah urang teu naladu di ka dieu insyaallah dina dinten anu urang diteraskeun deui hapunten anu kasuhun kalian ditutup ku topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.